cinta kapaksa. Naon cinta kapaksa? Nu rumah tangga ditaros ojo ari ojo betah jeung caroge ojo boro-boro. Nah kitu kunaon ari caroge ojo mah bogohon pisan ka ojo teh ari ojo mah teu pati bogoh. Nah make daek dikawin dipaksa. Ari anak sabaraha 8. Sedih umur 5 tahun can boga huntu sedih. Tapi lamun boga budak umur 1 tahun jadi huntu bunga budak jadi huntu araran yang urang dieu mah budak jadi huntu bunga. Jadi lamun boga budak 5 jara dihuntu kabeh. Kakarak aing aya budak jadi huntu bunga. Ya ibu budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai bunga. Ieu mah budak jadi huntu bunga. Bereset jadi huntu. Bereset jadi huntu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang umurna. Nutu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang bohongna. Pemuda nutu ngajawab salam mudah-mudahan isukan putus cintana. Pemudi nutu ngajawab salam mudah-mudahan isukan dilamar ku aki-aki. Ibu-ibu nutu ngajawab salam mudah-mudahan carogena nikah deui. Amin hebat. Bapak-bapak nutu ngajawab salam mudah-mudahan ngarokona sing tibalik. Wios sakali wios ikhlas ridho moal ambek moal ambekan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Azaman tajaja wa lahu sultanu yaf'alu Allahu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim waftah lana futuhal arifin. Amin.
waj'alna minal muqarrabin, waj'alna minas shalihin, waj'alna minal muttaqin, waj'alna minal ulama'il amilin, imamal muttaqin shalihin ta'ina lillah wa rasulillah. Amin ya Allah ya rabbal. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa hajaru wa nasaru wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aya kawat dina euteung teu ngajawab shalawat sing nyeri beuteung bade diwaler bade Muhammad acara gerdi ayeuna mah innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul mukarram, Bapak pengatur waktu, pengantar acara anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Sengaja simkuring mayunkeun pengatur waktu, pengantar acara sabab anjeunna gaduh jasa. Syariatna anjeunna manggil ka simkuring naik ka ieu panggung sehingga simkuring tiasa cumarios dipayuneun ibu bapa sadayana. Ieu syariatna jasa pengatur waktu, pengantar acara. Lamun aing teu deui kue dipanggil ku matur waktu, matur acara, aing ngajadol geumeureun tugas sobo di dieu. Terima kasih kau. Urang kudu pinter mulang jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur, betul. Punten ewana rada di. Wabil khusus segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, sampai ke seksi konsumsi alias hakaneun, anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Para alim ulama, para juama, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadaya anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang doakeun guru-guru urang sadaya mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun dohir batina, dijauhkeun di jalma-jalma anu darolim, berkah rizkina, berkah ilmuna, tambi-tambi milik rizkina, tambi-tambi ilmuna, tambi-tambi istrina. Si ibu geus carangap rek amin teh tulus eta kunaon eta. Bapak-bapak satuju. Satuju. Ibu-ibu satuju. Masalah buat lo. Ya masalah lah daripada aing turun di panggung dicekek ku nini-nini. Mudah-mudahan para alim ulama dipaparinan keturunan anu solih-solihah. Tiasa ngalanjutkeun kana perjuangan anak. Ngawurukan urang sadayana, ngawurukan kana ilmuna. Sabab urang butuh ku ilmu leras. Ibu butuh ku ilmu. Pak butuh ku ilmu. Butuh ku ilmu. Naon sababna? Sabab Allah nyebut kana ilmu tauhid, lain ilmuna dicabut ku Allah. Tapi ulama ahli tauhid diwafatkeun ku Allah.
Allah nyabut karena ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Al-Quran lain ilmuna dicabut ku Allah. Tapi ulama ahli eta ilmu diwafatkeun ku Allah. Sarebu nu bodoh paeh mau jadi musibah, tapi ulama hiji wafat bakal jadi musibah tentang toh kaganti 10 tahun leres. Mudah-mudahan para alim ulama sing diparanjangkeun yuswana, amin. Aparatur pemerintahan min a'la wilayah ila adla wilayah, Bapak Lurah anu agung jasana, Bapak RT, Bapak RW anu capek gawe bari gajihna teu pati gede. Aya Pak RT aya Pak RW aya. Hidup Pak RT, hidup Pak RW. Sing tarik ngaitkeun Pak RW teh siga nu dendam. Hidup Pak RT, hidup Pak RW. Pak RT jeung Pak RW ka surgana bakal pangeulana, amin. Amin. Ini keharayang. Pak RT jeung Pak RW ka surgana bakal pangeulana. Naon sababna? Sabab Pak RT jeung Pak RW unggal poe kukurilingan ti isuk tepi ka sore ngagigiring masyarakat supaya asup ka masjid jadi ahli berjamaah. Mata Pak RT jeung Pak RW ka surgana bakal pangeulana, amin. Tapi awas lamun RT jeung RW ngajedog wae studi banding mata kudu ageun ku urang Pak RT Pak RW mudah-mudahan sing saroleh, amin ya Allah ya Robbal. Para ibu bapak pemuda pemudi santriin wa santriawati anu sami hadir anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Wabil khusus pemuda pemudi santriin wa santriawati sabab sim kuring mah ngarasa bangga reueus di mana-mana ngaos aya di payun aya santri wa santriawati aya pemuda pemudi. Naon sababna? Sebel yaum risalul qad. Santri di masa kini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Hidup santri. Mana santri? Hidup santri. Sing tarik atuh mau diajak perang. Hidup santri hendak. Mau diajak perang, ayo orang perang ayo. Tembak dor. Mati au. Jablay kerkop. Hidup santri. Siap santri, siap. Kemana? Balik siap. Pujian nomor anti anu jadi panghias ati kagungan Allah Rabbul Izzati. Pujian anu jadi panghias rasa kagungan Allah Azza wa Jalla. Kalian takdir itu bisa dipungkir, qadar itu bisa disinglar, manusia tayanang tangan panguasa ukul Allah anu maha sesa. Tadi rikat indit tu tehula cepat mangkat tu datang masih suhu hadir manu ayeuna. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kumpul ngariung bangkok ngaronyok sareng bapak-bapak ibu-ibu anu darenok anu marontok anu marake anderok. Aya nu denok aya nu montok aya. Kan sim kuring nitip ka istri nu denok nu montok ulah sok wani-wani make celana pondok. Bisi kacil ngegendok si batok karena tuur matak leklok karena cangkeng matak incok jeung sim kuring sok hayang ngarontok. Tapi alhamdulillah keur kieu mah alham rarapi ngarengit iung alham da keur ngaji nyaho aing oge. Ari ngaji siga ninja, ari balik siga Tarsan. Tos rarapi kaciri anu istiqomah merapi beda jeung nu kakarak nyengsol tong dibenerkeun jadi kapan tos rapi mudah-mudahan sing barokah, amin. Sing tarik aminah, sing tiasa angkat ka Mekah, ulina ka peser kebon jeung sawah, kadama bumi anu megah, ka peser mobil anu mewah, pamajikan nambah solihah. Si ibu geus malokat ka aing. Salawat salam salam mugi tetap limpah surah ka junjungan alam baginda Islam Nabi akhir zaman mustika alam antoyo Nabi sabada anjeunna sok sanajan di kaler di kidul loba nu ngaku rasul.
sok sanajan jaradi anu jadi nabi geus ditutup lawan sigotaka ku Allah Subhanahu wa taala wa bibi tertinggi baginda tercinta ya ali habibana wa nabiyana Muhammad. Kantun kepada keluarga kita, para sahabat tabiin tabiat tutup kita orang sadayana selaku umat dan selalu turut tumut patukan ajaran anak sanajan orang tetep pangkepung sareng anjeunna ngan saukur cenah jeung beja laras. Tapi mudah-mudahan orang ditepangkeun ke di akhirat amin. Orang ditepangkeun di alam mahsyar amin. Dina waktu keur bingung linglung susah gelisah resah paya urang ditepangkeun sareng anjeunna ditungkeun dituyu dirawu dipangku digelek disangke urang dijaga kana rahmat Allah kana magfirah Allah kana ridho Allah urang dikiringkeun kana surgana Allah melalui syafaatul udma anjeunna amin ya Allah ya rabbal hadirin rahimakumullah. Sim kuring sateuacan panjang lebar cumarios bila Anda sakit tenggorokan bibir pecah-pecah atuh anu aing jadi era bios ibu ngaleut bios encan itu cai murah biasanya aing opat cai itu aya cai naon bodas teh astagfirullahaladzim urang Garut nyebut susu kasar Pak Kiai nyebut susu kasar atuh ayo urang Garut mah kudu lemas naon tah eta tara sim kuring mah SGM ke subuh susu gantung manis bo upami ngaleueut teh kedah nyunah ro ngangge panangan katu barical baca bis sakadik sakad bismillahirrahmanirrahim mantap upami hoyong keneh bismillah mantap kau teman-teman 3 kali bismillahirrahmanirrahim upami hoyong ditambihan nikmat awaskeun alham ta eta teh contoh ngaleueut rasul ari contoh tuang rasul kumaha rek nyontohan kumaha udahareun oh atos tadi atos kakarak aing can naik ka panggung geus suguhan dahar terima kasih bo aya buaya bo aing mau nanya ka lalaki sabab aing teu resep ka lalaki bo kinten-kintenna kenal ka sim kuring paingan aroh kuai ibu Wios perkenalan Wios ibu sadaya teu naroskeun etang-etang silaturahmi ibu Wios perkenalan tak kenal, tak sayang, tak cinta, tidak akan ada pengorbanan. Wios perkenalan Wios. Ibu etang-etang silaturahmi ibu jenengan sim kuring Muhammad Satta Al-Baihaqi As-Saqafi Al-Jazair Al-Bantani Al-Mantiki At-Tajwidi Katarar ngan alhamdulillah ibu sadaya sim kuring khusus Banyuresmi umum Indonesia sim kuring sok dilandih Ki Gelap Serepet buka dina YouTube ketik Ki Gelap Serepet muncul sim kuring naon pangga disebut gelap astagfirullahaladzim jauh-jauh aing di Banyuresmi ka dieu ngaran disebut hidung luasan ka ibu luasan ka aing ka karak aing aja
aing disebutkeun hidung lain hidung kurang bodas puas delol ka dieu mana Kang Haji aing jauh-jauh ka dieu disebut hidung astagfirullahaladzim kieu artis itu coba nyebut poek sagala kain lain poek kurang caang puas astagfirullah tadi tukangnya nyengir kai coba eta hidung alhamdulillah teman siapa kai bo kieu ge pamajikanna bodas pamajikan mah nya ibu sadaya lamun aing geudeg pamajikan hidung ke anak aing kumaha kitu mah aing geuneup pamajikan bodas anak hejo carulang sok ibu sejarah mengatakan ibu TV mah eueuh anu hitam aya anu putih aya ge naon hitam putih jadi nu hitam mah bakal menang nu putih ngan karunya nu putih menang nu hitam puas baheula ibu simkuring nuju ngaos bu eta babaturan karasep ganteng ngan ieu pangkasep nama sorry kasep fitnah eta teh ibu baheula mah can aya HP bu di mana-mana aya santriah anyar geulis di saruratan ku santri lalaki nu ganteng nu kasep nyaruratan sim kuring milu nyuratan eta nu kasep nu ganteng da nyarekan ari sia teu gableng pikiran goreng patut hayang kanu geulis kubu aing teh boga pikiran hitung-hitung memperbaiki keturunan milu nyuratan assalamualaikum YTC aku ingin menaburkan benih-benih cinta wassalam asbai naon asbai asata bae hati eta dikersakeun ibu nu geulis narima kasim kuring alham nu ganteng lewat nu kasep lewat nu kieu matak tapi ka ayeuna sim kuring mah teu butuh kasep teu butuh ganteng butuh teh payu jeung naon ganteng menderita akhirna sim kuring hubungan jeung nu geulis alham terakhir nu geulis kawin jeung batur puas aing ceurik di kobong sian dulu Bening geling tanyana gelis lir bulan purnama wur semai ka artis bager tong diawurkeun ka kiai mah hijikeun jeung panitia jadi buah ati anak dodona kabina-bina jadi aing dikobong ibu bojo sim kuring istri terima kasih atas dukungannya terima kasih alhamdulillah murang kali 5 di 2 bibit awalnya maki itu dah bibit kahiji sim kuring bibit kedua pun bojo mudah-mudahan ibu sadaya pertemuan orang sadaya sing barokah amin sim kuring kelahiran dari negara goyang terang ibu negara goyang aya laguna goyang sim kuring lahir daerah Karawang Malbahan Cikampek mantak hapunten ibu bahasa sim kuring kasar
Sabab di Karawang mah di Cikampek ibu nya panas nya hareudang kompak diajak edan mas ya. Dak hapunten bahasa simkuring mah kasar sabab simkuring mah makhluk kasar duka urang ieu makhluk naon mudah-mudahan ibu sadaya pertemuan urang sadaya silaturahmi urang sadaya di raga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dijadikan ibadah ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Wasilah silaturahmi di paparinan rezeki anu seueur tur barokah dipanjangkeun yuswa bari tiasa ibadah. Ibu hoyong panjang yuswa bae batur geus eueuh aya keneh sorangan wae bae boga sawah sorangan boga kebun boga imah boga mobil sawadi garap dipanenan dijual dibeli baik sorangan wae. Ibu bapak sadaya urang ngadua ka Allah yang panjang umur lain berarti umur urang ditambah ku Allah tina 60 kana 70 sabab umur mah ditentukeun ku Allah din pinasti anyar pinanggi din pinasti geus aya catateuna di Lauh Mahfuz anyar pinanggi ayeuna terjadina dina lakon 120 dinten atanapi 4 sasi di lobat batuangan anu janten ibu itu umur geus ditentukeun ku Allah termasuk rizki jodoh, mati, baja, cilaka itu geus aya ketentuan ti Allah. Dawa Allah bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kieu ge ibu baheula keur santri mah juara MTQ simkuring. Juara MTQ juara pertama pesertana sorangan nya aing naik ke panggung batur teu narae teu datang juri nage teu datang mandak nulis sesorangan juara pertama hadiah nage nyieun sorangan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha teu aya nu kumarayap di alam dunya untuk tongo walang taga orang-orang kegodongan gade nolatik nu kaciri KBG dirizkian kompak dirizkian tuh aedan kabeh jadi sadaya lagi diri sok ibu sok tuang naon esok sangu kei nyebut nasi mah tuangan orang Jakar hari urang mah jelema aya banget kejo jelema tuangna kei asana tina naon beas hanya diaduk-aduk sangu diaduk-aduk tina beas tina piring ibu sok tuang na piring ulah hanya tuang na piringnya itu na piring aneh urang bieu tuang na piring jika nala radio sinetron ge na TV ibu bapak sadaya lamun urang tapakur tong boro-boro urang nugas dewasa urang nugas bisa usaha cacak orok anu aya di lebat patuangan anu janten ibu dirizkian ku Allah leres entak tong salempang perkara siji dirizkian ku Allah buktina hirup
bahkan barokah lahir anak. Ibu sadaya barokah lahir anak, tatangga dulur daratang aya nu mawa popokna, mawa sarungna, mawa celanana, mawa bajuna, aya nu mawa ranginang. Keur saha eta ranginang? Keur saha? Keur indungna. Sabab budak mah can boga dosa. Pan ieu teh barokah lahir anak, kunaon budak can boga huntu. Barokah lahir anak, budak can boga dosa, can boga huntu. Teu nyarah rambung jaka sembung ngajual bedog, teu nyambung bedog. Ohnya supaya ulah bersaing jeung bapana budak dibere hun. Sok ibu, lamun urang kadumuran kali umur 5 tahun can boga huntu sedih. Tapi lamun boga budak umur 1 tahun jadi huntu bunga budak jadi huntu. Araran urang dieu mah budak jadi huntu bunga. Jadi lamun boga budak 5 jara dihuntu kabeh. Kakarak aing. Aya budak jadi huntu bunga. Ya ibu, budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai bunga. Ieu mah budak jadi huntu bunga. Bereset jadi huntu. Bereset jadi huntu. Jadi ibu bapak sadaya urang ngadua ka Allah yang panjang umur, lain berarti umur urang ditambahan tina 60 kana 70. Tapi nu panjang umur masuk sanajan geus teu aya di alam dunya, sok sanajan geus maut, itu jenenganana selalu disebut-sebut kuno hirup. Seperti saha para anbiya, para aulia Allah, para ulama usholihin, guru-guru urang sadaya geus ribuan tahun terkadang itu jenenganana disebut-sebut itu nu panjang Jadi hakikatna urang ngadua hayang panjang umur teh ternyata hoyang teh hayang sae am sing termasuk urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Dina raga acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah urang sadaya mudah-mudahan dipaparinan kebahagiaan dunia sinar akhirat. Amin. Ibu hoyong bagja hoyong bagja cius alim cilaka. Tong boro-boro urang nusok ngaji, urang nusok ibadah, cacak-cacak tukang maksiat, lamun ditanya pasti hayang bag. Ngan bedana ari urang mah hayang bagja teh cicing dina tempat dibagjaeun, ari tukang maksiat mah hayang bagja cicing dina tempat picilakaeun. Bahkan urang mah hayang bagja teh dina 2 tempat, hiji bagja di dunia, nu kadua bagja di akhirat. Singkaraih ku urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Resep di Allah opat kunci kebahagiaan. Sabar ibu. Mau hilap deui. Insya biasanya ibu-ibu mau kompak ngaji kaditu kadieu kompak. Namun ditanya minggu isuk tapi sim kuring mah ibu ngarasa bunga upami ngawas paeungan ibu-ibu poho deui sabab teu olok modal engke mah ngaji kadinya eta we deui da poho deui. Tapi insya Allah ibu sok sanajan ibu bapak ngaji kaditu kadieu poho wajeng poho, insya Allah balik mah moal poho. Kenapa orang dia balik ke Bandung atuh? Opat kunci kebahagiaan dauhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Urang sebatan heula kahiji kunci kebahagiaan teh falladzina amanu bihi, iman ka Kangjeng Nabi. Nu kadua wa azaruhu ngagungkeun Kangjeng Nabi.
Nu katilu wa nasaruhu ngabela Kangjeng Nabi. Nu kaopat wattabaun nurul ladzi unzila ma'ah nuturkeun Al-Qur'an anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi. Ulaika humul muflihun. Jalma anu biasa ngariasaikeun nu opat eta bakal kening kebahagiaan. Hiji naon? Hiji ari aing ngomong didengekeun henteu ieu teh. Hiji iman. Hiji iman. Astagfirullah hijinya dua sih teh. Hiji iman ka Kangjeng. Dua paha deui hilap deui paha deui rejeung hilap deui eta teh adilan. Uyos lah da ibu mah kompak, ibu-ibu mah ngaji mah kaditu kadieu mingguan ngaji di Simkuring mah ibu di Cikampek mingguan teh enjing jam 8 geus ngabring ka majlis taklim keun bae seseuheun mah kadang rela ninggalkeun seseuheun bahkan aya nu luas mawa seseuheun ka pangajian rek nyeuseul ajengan geus kompak mantap di Simkuring mah ibu lamun aya acara teu wani ngondang lalaki mah 500 ondangan nu datang 5an mau opat hes nu hiji batuk wae. Tapi lamun ngondang ibu-ibu undangan 5 ka majlis taklim 5 nu datang 500 ngan olok ejok. Sok ibu sadaya ibu-ibu mah disuguhan langsung ngaleungit. Komo lamun minggonan eta ibu-ibu sok marawak kantong. Nyaho aing oge. Naon sababna? Sok ibu balik di pengawasan kantong jadi lalintu. Saya di dia mata ya. Tuh aya di dia mata ya nu ngaku. Sok bapak-bapak mah disuguhan teh wareuteul we tuh tinggal di jero di masjid wareuteul. Modus eta teh. Nyaho aing ge nungguan nu meleng. Aya nu meleng leungit cau hiji. Sok ibu kodok kantong bapak aya cauan di jerona. Nang mesek cauna oge. Cau raja. Cicing budak sia ieu mah kelindung maneh. Alhamdulillah. Opat ibu kunci kebahagiaan hiji paladina amanu bihi iman ka Kangjeng Nabi. Ternyata kunci kebahagiaan teh ayana dina dawu Allah bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun. Cek santri di mana-mana kodrap kana fi'il madi maknana li tahqiq pasti qad aflaha pasti baga saha al mu'minun jalma anu iman. Ternyata kunci kebahagiaan teh ayana dina sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayana dina kabeungharan, ayana dina harta banda cuma sangka. Sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayana dina pangkat jeung jabatan cuma sangka. Sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayana dina katenaran, kapinteran cuma sangka. Naon sababna loba jelema nu beunghar tapi teu iman lain kalaka bahagia kalaka riweuh teu ari hayang ngaji acan hayu we numpuk harta
oh kahera zaman bidun ya hustagol kadegara betul amal walam yajal bigoplatin hatadana minhul ajal jalma nu katungkul kudun ya irupna asarek lila pokana akhiratna sehingga datang ajalna. Ayo we numpuk-numpuk harta padahal tinggalkeun sabab ibu sadaya yo al hayya karuyan ari hirup eta lirik barat ngimpi. Ibu ngimpi bohong bener, ngimpi bohong bener. Sok ibu ngimpi boga duit 2 miliar pas hudang aya, ngimpi boga emas 2 kilo pas hudang aya, ngimpi boga salaki kaset pas hudang bedog. Puas. Jadi ngimpi mah bo ngan hiji ibu ngimpi nu nyata mah ngimpi kiih sigana ibu pernah. Jadi ibu hirup mah bohong. Mun cara mobil mah mau mobil, mun motor mau motor. Lamun urang dia init ka Cirebon kakarak sajam geus nyarita tos di Cirebon eta teh Cirebon. Lamun ka Bandung baban, lamun ka Meksiko naon ka Meksiko luar negeri Meksiko tuh ibu sim kuring ibu di Banyuresmi ibu aya nu kagusur ku jalan tol bu di dia aya di ditu mah ibu sadaya seueur nu kagusur tanahna ku jalan tol mata kurang ditu mah nu diobrolkeun teh unggal poe teh lalakon tol we asuri ya bener. Naon sababna ibu sadaya urang kudu iman sabab ibu sadaya loba jelema gara-gara lemah iman lemah tauhid lemah akidah di mana-mana dibere bingung jeung susah ku Allah Subhanahu wa taala gara-gara lemah iman lemah tauhid lemah akidah lain kalah ka ngadeuketan nu boga bingung jeung susah nyaeta Allah Subhanahu wa taala kalah ka amprek-ampregan yang jelema nu pintar teh ngarti kana agama. Jalma nu lemah tauhid sok ayol-ayolan di mana bingung di mana susah gara-gara yaman. Ayo memangkatan kali itu kadieu lain kala eling ka Allah dibere susah teh kala curhat ka jelema nu teu ngarti kana agama emang nyebut nama mama kumaha tuh abdi teh ieu teh usaha teh kieu lain kitu lain kieu salah kitu salah usaha teh ngadon tik tik brak tik 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 tik. Kumaha tuh mama aja tuh usaha abdi teh ieu teh kumaha tani timbul daki dagang timbul hutang nete semprek didak semprek korosak kebut gerbug labu raga dina kenteng katingang taraje usaha didarati soledat usaha dicari ti kejebur ngukut ayam kucetak nyulau kebanjiran datang ka imah loba nu nagih lengkap sudah penderitaanmu. Kumaha mama kumaha cek eta si mama ke heula urang tingali heula dina kacalopian. Paingan atuh paingan anjeun usaha teh kitu lain kieu lain aya nu salah di anjeun. Nah salah naon atuh mama? Salah panto imah. Ulah nya ngarep ngidul panto imah teh pindah keur si teh nya ngarep ngaler. Keur mah susah si teh mindahkeun panto. Tapi nu lemah iman bakal nurut ku mama.
dibere tamodal tadi dibere naon bahan menyan 7 rupa, rujak 7 rupa, kopi 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, kopi ginseng, kopi luwak, kopi budai, kopi abes, rujak kelapa, rujak gedang, rujak leho. Si kira-kira tadi simpen dina nyiru di lawang panto ngaduan lah bakal kieu moal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bakal kitu moal. Kumaha tuh? Kumaha? Pul kukus kasang maung sang Batara Nagasaki. Mbah nu ngagege di tangkal kai monyet. Mbah nu ngagege di hulu cai geuyeuh. Tiling ting pak bapa sia beki numpak. Ngaco. Mudah-mudahan urang sing kuat iman. Amin. Amin. Naon sababna ibu sadaya urang kudu kuat iman? Sabab ibu sadaya urang teh bakal maut. Leres. Ibu bakal maut. Bakal maut. Iraha. Iraha. Oh maut mah teu beunang di hayang-hayang, teu beunang di embung. Itu mah geus ditentukeun ku Allah. Ibu di Simkuring kapungkur aya budak pemuda ngaranna si Jepri. Jepri dia. Lain Jepri ieu lain. Eta si Jepri pagawean mabok. Judi. Awakna ge mending geus kerempeng. Dina hiji waktu eta si Jepri hayang kawin. Teu payu. Urudaekeun. Sabab tukang mabok. Sieun awana oge. Akhirna eta si Jepri putus asa. Ini ke warung meuli baygon, nginum baygon, hayang maut, bunuh diri nginum baygon. Kumaha si Jepri maot teu lintuh. Eta si Jepri kalah kalintuh. Ai baturna si Emen ngadengieun si Jepri nginum baygon, lintuh. Si Emen teh pegang mantap. Buru-buru ka warung meuli baygon, nginum baygon si Emen lintuh teu modar. Jadi maotna teu meunang di hayang-hayang, teu meunang di embong. Eta mah rek Simkuring dipengker ibu ti payun mangga. Atawa ibu ti payun, Simkuring dipengker oge mangga. Simkuring mah teu naon teu sirik kana kitu mah. Teu mangga we. Terpanasan. Jadi urang teh bakal mah sabab ibu sadaya ya urang maut anu dicandakan saukur amal urang amal soleh ya ibu lamun ibu maut mawa amal soleh ke soleh maut mawa naon bangsat amal eta teh aya nu kapalingan saha soleh cek soleh teh Gusti abdi mah teh nyandakna naon amal abdi mah ieu dicandak orang Cikares ngeunah teh ngeunah soleh pan keur nyaritakeun soleh gitu. Ibu amal urang Pak anu dicandak teh lamun amal urang sae ditampi ku Allah bakal kacandak. Sapalikna lamun amal goreng teu katobatan ku urang ka bawah sedengkeun dikubur teh nyapoek keung sempit poek tong bae ningali ka aing sia eret poek sia poek keung sok poek tikror di pasantren sok aya metode tikror naon sababna dibulak balik supaya
terngiang-ngiang. Kumaha geuningan iklan dina TV. Terus obat sakit kepala parami. Obat sakit kepala parami. Obat sakit kepala parami. Obat sakit kepala parami. Tapi kan ka ibu katalar di mana-mana rilet buru-buru ka warung beli naon. Nah, mudah-mudahan katalar dikubur teh poek keeng. Ah, supaya persiapan. Duh poek mongkleng dikubur ukur nyorangan tarajano ngamaturan cek dikubur anjeun saha naha salaki kur naha pamajikan kur naha anak kuring kuring lain anak anjeun keur arulin salaki anjeun beger deui. Cok ibu sadaya rek kumaha nya keung nya poek ngan ibu teu panasaran lamun urang menang nikmat kubur leres. Soker mah poek keung sempit. Tapi alhamdulillah lamun nu dongkapna amal sae leres, amal urang anu sa. Keur mah poek keung sempit teh torojol assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun kaula salat. Nu poek nyaangan pama salat. Nu keung aya nu maturan. Nu sempit ngalegaan pama salat. Tarojol assalamualaikum, waalaikumsalam saanjeun kaula muludan biki aya nu maturan, biki ngalegaan, biki caang. Tarojol assalamualaikum, waalaikumsalam saanjeun kaula sedekah, assalamualaikum, waalaikumsalam saanjeun kaula puasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam saanjeun kaula taat ka caroge, kaula teras-terasan nganapakahkan ka bojo, itu bakal darah. Sehingga gambaranana ieu mah dikubur teh tadina poek keung sempit kulantaran aya loba nu maturan, kulantaran jadi caang, kulantaran jadi lega, ayeuna pesta. Keur pesta kitu torojol. Aya makhluk leutik sorana ngirung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saha anjeun? Kaula 2000. 2000 anu sok diasupkeun kana koropak ku ibu-ibu. Bakal datang. Matak sing istiqomah. Sing istiqomahkeun mae. Leutik oge daripada ayeuna leutik teu ikhlas mending gede ikhlas. So, alhamdulillah. Mending ibu keur mah poe keung sempit datang amal anu sae, kumaha lamun datang amal anu goreng. Nya poek, nya keung, nya sempit, torojol ama goreng. Ibu narang beteng. Tegere jauh ampun. Ulah sok api-api. Kaula anu dilampahkeun ku anjeun di alam dunia. Nah saha anjeun teh? Kaula Bang Elo. Orang sia tah isi datang. Urang doakeun nu nyokot Bang Emok sing lalunas. Sing lalunas amin. Geus lunas ulah nyokot teh sia. Karunya ke ustad setempat dicarang ku ustad atuh ulah nyokot Bang Emok we atuh da riba. Atuh ustad atuh mere nginjom. Lain mere nginjom boro-boro keur sia sing kuat iman. Ya ibu sadaya di alam dunia mah barangsak teh moal lila moal. Ieu mah keur baherup barangsak pagawean ngadaharan riba. Naudzubillah engke di akhirat dialungkeun kana neraka. Tak mudah-mudahan urang sasing kuat
eta ibu sadaykeun sabar. Oh sabar teh cenah aya naonna. Aya tungtungna justru sabar, tungtungna sabar teh syukur. Ciri jelema teh syukur tadina teh sabar. Ibu sabar urang teh nya. Hirup kayaan sakieu. Meunang milik langsung syukur. Itu tungtungna sabar teh naon? Syukur. Ciri jalma menang milik teh syukur berarti tadina teh sabar. Syukur dan sabar bakal tertalian. Rumah tangga lamun sabar syukur insya Allah bakal rumah tangga ahli surga. Alhamdulillah lain sombong ibu sing kuring rumah tangga teh sabar syukur. Sabar syukur. Pun bojo sabar boga salaki geuneuh. Aing syukur boga pamajikan bodas. Jadi sabar jeung syukur. Puas-puas. Mudah-mudahan kurang sing kuat mah. Ibu keur mah aya nu keur mah keung poe keung sempit aya nu ngagerem jaba aya deui torojol. Saha anjeun kaula duit anu dicokot di kodok di kantong salaki maneh teu bebeja. Ulah pada cokot bae, Bo. Ya, caroge kewajiban nganapakah ka bojo, tapi aya nu di kantong acu kene ulah main hemat wae atuh. Ngaja salaki teh misakeun 15.000 keur meuli jarum coklat. Sabab lamun dibikeun kabeh hayang ngudud teh mere. Kapanggih kene wae. Duka kumaha ya, Pak? Pak. Duka kumaha? Duka boga indra keenam gitu. Istri mah eta nunda duit di mana wae kapanggih eta. Mudah-mudahan orang sing kiat iman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Naon sih anu mantak urang loba jelema anu lemah iman, lemah tauhid? Dawuh Kangjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Saur Kangjeng Nabi, di akhir zaman bakal terjadi ka umat kaula loba jelema anu kabur ti ulama. Tara daek ngaj sehingga la islama ila ismu teu aya Islam ngan saukur ngaranna wungkul. Ngaku Islam tara salat. Dia cara maksiat ku ustad kalah kamalikeun masing-masing ustad masing-masing kuring ngadu ayam ente ka masjid masing-masing we da mau ustad ieu cek saha mau ustad aya teguran mati Allah aya banjir sarua imah ustad ge kebanjiran naik ustadnya ke kata kalapa make kolor wungkul nya sarungna ka bawa palit untung eta ge make kolor coba lamun teu make kolor rek ka mana hiber manuk eta nya kala kamalikeun masing-masing geus wae na kieu para ajengan para ustad para kiai para kesepuhan, para aparatur pemerintahan, lamun aya jalma anu nyebutkeun masing-masing, ayo urang kontak siap lah masing-masing, pek cik maksiat oge. Ngan engke di mana-mana paeh masing-masing. Mandi sorangan, pek. Mungkus sorangan, pek. Udah angger atuh ka ustad. Aya istri dongkap ka ustad, Pak Ustad, itu caroge abdi ngantunkeun. Layona teh acan aya nu mulasara, kumaha cek ustad? Tah, caroge ibu nu masing-masing teh. Bejakeun ka caroge ibu, masing-masing. Mending ari boga anak beunghar bari boga inisiatif. Geus lah, layon bapak nu ngurus asupkeun ka mobil, bawa ka mana? Setim. Mayat di setim
gosok ku kanebo sekalian beres make kit supaya herang asupkeun ka showroom kredit majid sekalian sing masing mudah-mudahan orang masing kuat amin ya Allah ya Rabbal. Dua kunci kebahagiaan wa asaruhu ngagungkeun Kangjeng kumaha ibu ngagungkeun Kangjeng Nabi seperti urang ngalaksanakeun naon peringatan dilahirkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad. Mana cenah dalilna aya peringatan? Ibu Kangjeng Nabi ge peringatan. Sahabat tumaros ka Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, atasumu yaumal isnin. Dina poe Senin. Kumaha walar Kangjeng Rasul? Asumu yaumal isnin yaumu wulidtu. Sabab poe Senin, poean kelahiran kaula. Itu Kangjeng Nabi peringatan. Bahkan Allah ge peringatan ka Kangjeng Nabi. Mana? Dina surat Ad-Duha. Wa wajadaka dolang bahada Muhammad. Anjeun teh dipanggihan teh bodoh, ngan bahada ku kaula dipinterkeun. Eta teh keur peringatan. Ingat. Wa wajadaka ilang bahada Muhammad. Anjeun teh dipanggihan teh fakir, ngan ku kaula dibeungharkeun. Sabab ibu mana peringatan teh tilu, hiji aya nu diinget-inget, dua aya anu boga ingetan, tilu aya nu diingat. Hiji naon? Sarua aing teu didarengekeun. Jauh-jauh aing teu didarengekeun. Coba eta teh didarengekeun alhamdulillah. Hiji aya nu diingat, dua aya nu boga ingat, tilu aya nu diingat, saha nu diingat-ingat kelahiran Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi Muhammad, saha nu boga ingetan, panitia nu ngayakeun muludan, saha nu diingetan, urang nu hadir ka ieu pangaosan acara muludan. Naon sababna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi supaya urang cinta ka Kangjeng Nabi. Naon sababna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi supaya urang nuturkeun akhlak Kangjeng Nabi. Naon sababna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi supaya urang dipika ingat engke di alam mahsyar ku Kangjeng Nabi. Subhan. Sok ibu nu kahiji pangna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi ku acara muludan ieu. Sabab kurang kudu cinta supaya cinta ke Kangjeng Nabi. Ibu cinta ke Kangjeng Nabi, cinta ke Kangjeng Nabi, cinta ka caroge, cinta mana ka caroge jeung ka Nabi. Luak lieukeun abis ieu salakina. Justru urang cinta ka caroge dasari cinta ka Allah jeung Rasul. Ngan cinta ibu sadaya aya dua versi. Cinta aya dua versi, hiji cinta versi santri, nu kadua cinta versi ibu-ibu. Mana cinta versi santri? Al-hubbu la yuro wa la yumassa walakin yuhassa. Cinta itu tidak bisa dilihat, cinta itu tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itu cinta. Namun nyebat jeneng Kanjeng Rasul ibu sadaya ngageter. Cinta versi ibu-ibu. Kumaha? Dari mulai kisah kasih akhirnya kusah. Ngan cinta terbagi tilu. Kahiji aya cinta karena, kadua aya cinta kapaksa, nu katilu aya cinta seutuhna. Mana cinta karena parawan kawin ka aki-aki. Oh, aki-akina beunghar. Bahkan calon mitohan lagi geus dijanjikeun nyamun anak maneh kawin ka kuring. Engke maneh di ke Mekah. Tungtung nama parawan dikawinkeun ka aki-aki ka Mekah henteu budak pejet. Cinta karena
aya cinta kapaksa. Naon cinta kapaksa? Nu rumah tangga ditaros. Ojo. Ari ojo betah jeung caroge ojo boro-boro. Nah kitu kunaon? Ari caroge ojo mah bogohon pisan ka ojo teh ari ojo mah teu pati bogoh. Nama ke daek dikawin dipaksa. Ari anak sabaraha 8. Tanu katilu aya cinta seutuhna. Urang cinta ke Kangjeng Rasul kudu seutuhna. Mana cinta seutuhna? Aya taro kalama habibihi ala ghairihi, sok milih caritaan anu dipika cintana daripada nu sejena. Siga ibu baheula. Ibu aya nu pernah bobogohan aya? Aya? Aya nu teu pernah? Kasihan deui. Baheula cek bogo ibu teh kutunggul jam 8 malam di bawah pohon awi. Kumaha ibu? Demi cintaku padamu di kau ngaguruyuh. Itu cinta seutuhna. Urang ayeuna sok sanajan tono cangkel yang buru-buru balik tapi dia kan ngeusan demi cinta ke Kangjeng Rasul. Urang mudah-mudahan urang cinta urang dibalas ku Kangjeng Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan urang ibu sadaya moal cinta ka Kangjeng Rasul lamun teu mengenal heula siapa itu Rasul. Saha ibu Rasul teh? Kangjeng Nabi teh saja dengan anak teh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abimanap bin Usay bin Kilab bin Lu'ay bin Murrah bin Ka'ab bin Mudar bin Malik bin Ilyas bin Kinana Ujema Merdeka Ilyas Mudor Nijar Ma'ad Adnan geus ku aing lah sekalian. Sok ibu lamun teu kenal moal naon ibu ge cinta ka caroge pan kenal dulu leres. Lamun kenal tangtu sayang, lamun sayang tangtu cinta, lamun cinta tangtu rindu, lamun rindu sok inget wae, lamun inget sok nyebut, lamun nyebut bahar. Urang mengenal Kangjeng Rasul, ternyata Kangjeng Rasul teh jalmi anu mulya, turunan ti jalmi-jalmi anu mulya. Mengenal Rasul, cinta ka Kangjeng Rasul, selalu ingin menyebut namanya. Lamun nyebut jenengan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, urang ngarasa bahagia. Subhanallah. Sing seueur ngaos salat. Bahkan kangge pamegat luar biasa. Sing sajalma anu hoyong bojona seueur ke di surga, sing seueur ngaos sholawat. Sok rumah di dunia atuh sarosis kabeh oge atuh di akhirat tak. Mudah-mudahan sok sing seueur ngaos ngan ibu ngaos sholawat kabagi tilu. Aya nu luar biasa, aya nu biasa, aya nu biasa di luar. Mana nu luar biasa? Ngaos sholawat 10.000 sapeting, 100.000 sapeting. Luar biasa. Aya nu biasa, mana nu biasa? Tilu. Mun ingat. Mana nu biasa di luar? Eta nu make naon geuningan? Naon ayeuna mah geuningan? Di panggung geuning. Cerawis pan pesertana ngora keneh, lamun geus kolot marawis. Bahkan lamun lalaki mah jang rawis itu teh. Aya opak, aya opak, aya opak, aya opak, aya opak. Aya opak, aya opak, aya opak, aya opak, emping jujur, gemblong. Baheula mah naon geuningan? Baheula mah naon? Qasidah tanya. Sameh qasidah naon? Tagoni
kami rombongan qasidah di kampung Kares bade mintongkeun lagu-lagu lori setun nya geningan laguna teh geuning baheula mah ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana seebah peserta teh geuning. Ibu bapak sadaya urang ngaoskeun sholawat baik nu luar biasa baik nu biasa di luar asa dina manahna takdiman wa takriman wa mahabbatan hoyong kenging syafaat di Kangjeng Rasul itu baca sholawat jadi sawasilah kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan urang sadaya ku ngaoskeun ana sholawat tadi parantos dinaon didanggingkeun ku sadayana mudah-mudahan sing kalebet umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu kenging syafaatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Dua, naon sababna urang kudu ingat ke Kangjeng Rasul supaya urang nuturkeun akhlak Kangjeng Rasul. Ternyata akhlak Kangjeng Rasul luar biasa. Dina albar janji disebatkeun wa kana sallallahu alaihi wasallam saridal haya wat tawadu. Ternyata Kangjeng Nabi akhlakna luar biasa. Kangjeng Nabi banget isina ari urang teu boga kaera. Leres. Sok boga kaera urang mah. Nembong-nembong orat. Geus teu ngarasa haram. Leres. Baheula mah ya sim kuring keur leutik ibu di Cikampek. Di mana-mana hayang ningali orat awewe naik ke tangkal kalapa. Nong nu mandi. Mandi pan sok di balong. Risikona di mana-mana kapanggih pada maledogan. Tapi ayeuna mah teu kudu naik ka tanggal kalapa, tinggal indit teh ka hareup. Hayang ningali orat kau mula numpak angkot aing hoream deui tah, kapok aing ningkat numpak angkot. Atuh pahareup-hareup jeung make androk sakieu. Aing make kopea tuh. Bingung. Ditingali haram. Teu ditingali lebar. Tungtung nama aing perempuan kapok bab angkot. Sok ibu sadaya dina iklan geuning ayeuna mah geus temong-temong dina TV leres. Orang teh sok dina iklan hembody bitis pimping ditembongkeun mulus. Iklan Rexona tembongkeun kelek. Iklan sabun mandi awak ditembongkeun. Mana eta nyambung iklan. Nyambung. Iklan hembody bitis pimping ditembongkeun. Iklan Rexona kelek. Sabun mandi awak nu teu nyambung iklan Softtek. Nah teu ditembongkeun eta mah. Sing arah jual we. Jadi Softtek teh keur awewe nu keur ajol-ajol. Bejad ayeuna krisis akhlak. Mudah-mudahan ngayakeun ieu acara urang sing tiasa nuturkeun akhlak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak anu mulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu katilu pangna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi supaya urang dipika ingat ke di alam mahsyar ku Kangjeng Nabi kenging syafaat Kangjeng Nabi. Ulah ieu mah muludan mana cenah muludan awewe di dituna. Lain muludan awewe di dituna sia can ka ditu. Iraha sia rek ka ditu. Moal naon sia tos di ditu. Antap urang ulah kit. Tah kit. Sok bisa daya. Urang mah da eusina mah pangaosan ke. Bahkan di Indonesia mah geuning ngaranan ngaji teh nya. Lamun ngaji peuting lailiyah unggal peuting. Ngaji beurang yaumiyah unggal beurang. Ngaji saminggu sakali subuhiyah mingguan. Ngaji sabulan sakali sahriyah bulanan.
ngaji setahun sekali hauliyah haulan nutara ngaji goblegiah ngaran ieu ngagungkeun Kangjeng Nabi di antarana ngagungkeun Kangjeng Nabi bisa kutilu hiji it amut toam masihan katuangan mantak ibu dina muludan mah henteu sah ibu muludan lamun eueuh joneng naon joneng teh joneng eueuh atuh jodas naon jodas kulantaran lobaan ibu bae jomet oge naon jomet atawa joti nu penting mah aya jogging jeung jodog naon jogging kayak jojeng daging aya jodog tah eta tokeun mah teh jotang atuh jeung cope it amutoam ibu kapungkur ibu di Mesir terang ibu Mesir terang Mesir eta bae ditulungi gook oh pasir atuh sadaya di Mesir baheula ibu aya hiji kampung Bareunghar jelemana setiap mulud gayakeun muludan unggal imah saimahna beak 100 juta ai urang dieu beak sabaraha saimahna ngan ibu sadaya dikersakeun eta ibu aya hiji bumi di lebetna aya istri gadung urang kali hiji istri deui dikantunkeun ku carogena namina janda sami di dia namina sami ibu hoyong muludan dat kulantaran aya nu ngusahakeun teu gaduh artos ibu eta ngagerantes dina manahna Gusti abdi hoyong muludan tahun ieu tapi teu gaduh artos nah ngajual anak wae kitu budakna rek dijual akhirna eta budak ditaros nyai ma bisika teu kaburu deui mulud payun ma teh yang muludan wios kitu nyai dijual kumaha pake muludan kumaha cek budakna tegannya kulantaran murang kalina solihah wios ma abdi diical keun bae abdi teu penak deui di dunya engke di akhirat menang syafaat Kangjeng Rasul akhirna eta budak dijual geus dijual kitu langsung init ke pasar Cibatu ka ditu kira-kira balanja ibu karena ketuangan tapi kan kaseueur katuangan di bumina rek muludan sabada Isa ngulem tos asar kata tangga pas tos Isa diantosan tatangga Allah nu datang diantosan nu kita budalapan teh nu datang diantosan nu tabu salapan teh datang jam 10 ge nu datang tapi kan kacerit eta istri teh gogoakan lamun cek bahasa Inggris nama leweh nah eta dikersakeun jam 12 torojol teh ibu sadaya aya rombongan anu mana eta rombongan dipimpin ku hiji lalaki anu kasep teh siga nu nyarita asuri alham barang dongkap ka eta bumi keketrok eta ketua rombongan teh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di luar saha, di jero saha. Ai barang dibuka teh kaget eta istri ningali rombongan nu seueur bari dipimpin ku pemuda anu kasep. Rawah riwe eta Gusti, ieu teh saha anjeun teh saha, salira teh saha. Lain urang dieu anjeun teh kaula ge teu kenal. Kamar ieu rombongan beseur kitu kumaha ibu teh ka rombongan eta gas mah gua cari gandeng penting-penting sia cari keun bae tatangga emak nu datang di ondang muludan kaula ieu nu datang jeung rombongan nah saha salira teh kaula ya Muhammad bin Abdullah Kanjeng Nabi anu dongkapna oge mantap ibu ya bo lamun urang gaduh caroge hese ka masjid hese ibadah mending jual pakai muludan ngacung mahal teuing ngame tereh payu bapak ya bapak
lamun boga pamajikan ngalawan dua kasalaki jual pakai muludan atau tuker tambah. Mudah-mudahan urang sahuap tuangan anu dipasihkeun ku urang pengorbanan nya ieu muludan sing ngadeun tawis urang tadi man matakiman ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi sabab urang ibu sadaya geus berkorban leres aya nu korban hartana tanagana pikiranana leres aya nu korban hartana aya tanagana aya pikiranana aya itu mikir-mikir aya sok suudon itu aya nu ngaku atau sadaya yang berkorban. Mudah-mudahan pengorbanan urang sing dijantenkeun amal tabungan-tabungan akhirat. Amin. Dawuh Kangjeng Nabi, "Mana koso malun min sedekatin baryatan." Harta nu disedekahkeun di jalan Allah, ku Allah moal dikurangan balik teh ditambah. Sing termasuk urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir ibu sadaya muludan bisa nu kadua ku qiraatul Quran nu katilu ku nyejarahkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakedik sejarah Kanjeng Rasul. Ibu sadaya dawuhan Allah dina hadis qudsi saur Allah laulaka lama khalaqtul aflaq. Wahai Muhammad, lamun mah kaula teu ngadamel nur anjeun Muhammad, kaula moal ngadamel ieu alam dunya jeung saeuseuna. Jadi syariatna ayana urang teh ayana Kangjeng laula kama hulqas ardun wala samaun laula kama hulqas umrun wala diraun lamun mah teu aya salira sepi bumi sareng langit lamun mah teu aya salira bulan tanpa cahaya mangga sareng ya Rabbi balik ya wasi'al kuberkana Kanjeng Nabi maksad sadaya dikabulkeun amin kuberkana Kanjeng Nabi dosa sadaya dihapunkeun amin ya Rabbi balik wahur ya wasi'an wa salli wa barik. Jadi ibu sadaya syariatna aya urang teh ayana Kangjeng Rasulullah sallallahu urang aya ibu diciptakeun heula Kangjeng Rasulullah sallallahu mantap urang kudu bersyukur kang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu terutama ibu sadaya ya kaum istri bu anu sangat-sangat harus bersyukur. Naon sababna? Sabab dina sejarah mengatakan dina waktu Nabi Isa diangkat ke langit ku Allah 500 tahun ka dieu sateu acan lahir Kangjeng Rasul 500 tahun ka ditu itu manusia dina kaayaan gelap gulita hukumna hukum riba hukum leuweung siapa yang kuat itulah yang berkuasa yang lemah teraniaya siapa yang lemah kaum wanita hina ibu jadi istri teh zaman jahiliyah mah naon sababna istri teh dijual beukeun
dibengketan siga kangkung. Lamun lalaki hayang ka istri ibu di mana we panggilna eta teh. Lamun istrina aliman lumpat di udag eta di udag. Lumpat ka kolong di udag ka kolong. Berenang di kolong ya di kolong. Bejan. Itu zaman jahiliyah. Lahirlah seorang junjunan Kangjeng Rasulullah SAW, istri ditaekkeun darajatna. Sahabat tumaros ya Rasulullah saha nu dimuliakeun ku abdi umukai nu nganjeun. Saade umukai nu nganjeun, saade umukai nu nganjeun, saade summa buka tuluy bapa anjeun. Jadi indung mah disebut ge tilu. Jadi indung teh kudu tilu. Lain kitu lain. Pangna indung disebut tilu kali teh kacape indung tilu kali. Hiji dinalika ngandeg ngandung. Ibu aya ngandeg aya ngandog. Naon bedana ngandeg jeung ngandog? Ayo setan cecerokan di tukang naon bedana ngandeg jeung ngandog? Mana makhlukna? Aing rareupas. Naon bedana ngandog dengan ngandeg jeung ngandog? Ari ngandeg mah megarna di lebet. Tah ibu, ngendog mah megarna di luar. Untung ibu teu ngendog. Lamun ibu ngendog caroge ibu kudu neangan jarami jeung bakul keur nyeleung-leung. Topat 8 bulan eta. Capek, leres. Ngandeg teh cenah. Komo barang rek nyiram eta nya telat kerseban mitina teh leres. Naon kerseban teh naon? Kerseban. Heda, cek bahasa agama, cek bahasa nasionalna naon? Men, lalaki mah tara men, paling mencret. Lamun cek bahasa lembur kotoran, lamun cek preman Cikampek mah si brewok utah getih. Nya preman ulang-ulang. Keur naon mana ulang-ulang? Ya iyalah, saya pulang ke rumah mau ketemu bini. Si brewok utah getih. Nah kitu kunaon? Ya iya, kalau si brewok utah getih, ya si botak menderita. Sok ibu keur nyiram geuningan ibu. Sagala rupa dipenta, pusing salakina oge. Tengah peuting hayang pais tihang listrik. Aya geuningan dongeng ibu. Eta nuju ka kandungan tos 3 sasi teh daek we tuang mending geus nya. Tapi keun kaleutik awakna oge. Siga nu cacingkeun. Pas ka 4 sasina hoyong tuang. Hoyong tuang eta calogena meuli ato. Ya, nih sok hayang tuang naon sok jeung gepuk jeung cikeun naon sok. Opor. Nya abdi mah hoyong tuang teh sareng pais tai ucing. Atuh udah bisi ngelai. Akhirna neangan ucing keur naon? Di daunan, biasa di bawang beureman, di pecinan, di uyahan, dibungkus, langsung dipais, digarang dina naon. Geus rada tutung tatauna, geus asak. Asong keur tanyai, geus asak. Kumaha cek pamajikanana teh? Nya abdi mah hoyong ningali nuang pais teh ucing. Penipuan ya kata penipuan. Anas we capek so. No kadua kacape indung teh dina nalika melahirkan nyeri ngalahirkeun teh cenah. Ibu nyeri ngalahirkeun teh nyeri jujur ibu mah berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian
sakit-sakit keur ngajuru, susah-susah keur ngajuru, 40 poe kemudian malah nawaran. Geus 8 ayu ngabring keneh, macar teh nyeri. Teu jujur. Tah lamun pamaget ditaros. Sok pamaget ditaros aya disunatan teh nyeri. Nyeri eta mah da aing ge kapok. Nyeri. Sok ibu pada KM sunatan deui. Atuh tinggal profilna wukul. Nyeri. Aing ge kapok. Oh da ayeuna mah disunatan teh nyeri, ayeuna mah make laser. Baheula mah zaman sim kuring di Cikampek. Ibu sadaya disunatan teh lain ku dokter, ku bengkong. Naon bengkong teh budak ngarebeng, nu nyulatan ngarongkong. Subuh-subuh aing dikeueum. Kupun bapa darebeun ku sarung di lahun. Aya kejadian eta tetangga. Pas diangkat dina dikeueum, pas darebeun ku sarung aya bapana hayang kieu. Cek bapana jang, bapak hayang kieu heula nya, cai nya di dieu nya. Bapana keur kieu budak kabur. Atuh indungna kegorokan, bapana itu budak kabur. Bapana keur kieu poho kana kolor. Teu dipake deui. Langsung wajang makai masarung ngungkul. Pas budak beunang dilahun dikurubung ku sarung, bengkong datang. Ari bengkongna geus rada kolot, can aya nu ngaganti. Pas ngodok salah ngodok. Ai geser, guak teh bapana curi. Ai nu lalajona mah usnudon, nu lalajo mah oh bapana nyaheun ku anakna disunatan bapana nu ceurik. Ngan aneh budakna kalah kaseserian. Anya bengkongna deui we teu bisa ngabedakeun mana belut mana komodo. Eta beres, kapangi-pangi geus beres. Pamotonganana murag ngegebluk. Orai kobra ka pencit. Dihargaan sadaya. Nu katilu kacape indung teh dina nalika mengeneni. Nah, pan urang mah urang Garut, lain urang Jakarta. Mengeneni. Ini luas sih. Sok ibu keur nganenan ke ribu leres. Ribu budak ceurik pan keur taruang sareng caroge nya keluarga ngek budak ceurik. Saha ibu anu naon anu eureun tuangna saha? Ibu bapana mah api-api we. So pas porocot modal. Saha ibu nu ngombean? Indungna bapana mah cuek we. Terkadang kotoran dicokol-cokol cepengkeun lemung naon panangan kenca nu katuh nyekel naon sangu salahkeun ngahuap. Budak ceurik ibu diais ku bapana mah kalah kana maan ceurikna teh. Da diciwitan ku bapana mah. Tapi lamun budak ceurik diais ku indungna diasupkeun kana stop kontak. Sabab istri mah gaduh stop kontak. Pan ibu sadaya tempe budak teh. Mantak ibu, lamun caroge ibu ke amak ngabemlem wae asupkeun kana stop kontak. Insyaallah jempe. Da eta teh senjata ibu teh. Pake ibu. Alhamdulillah. Sok ibu keur nganenan mah sok murang kali nganenan murang kali tas isa geuning ibu jam 8. Kakarake kreup ibu sadaya kulem. Pan budak ceurik oa saha nu udang indungna bapana mah oyoy kodok buraho det kana stop kontak ibra ka budak jam 10 peuting kakarake rep deui oa udang deui kodok buraho det jam 12 peuting oa nah cenah eta mah orok teh ada derinya beda. Ayo barang ditinggali ti geus urang geteng huntuna. Capek
mentak dihargaan ibu istri mah kade syariatna aya rasul sok ku nagara ge dihargaan. Aya gedung wanita di mana aya gedung lalaki? Leres. Ibu kota can aya bapak kota. Aya hari ibu kita Kartini can aya hari bapak kita Kartono. Bupati cacak-cacak lalaki lain papati. Dihargaan. Bahkan sakujur badan ye ka ibu menghargaan. Aya indung suku lain bapak suku. Bitis ibi lain mantis. Bujur ibu lain pajur. Bujal lain pajang. Buuk lain pauk. Mata emak lain apa? Celi ece lain kangli. Ngan ayah pameget kebagian lah panangan ulang tetei ya tuangan oke ibu ka ibu menghargaan ayah bugis buras burayot lain parayot bakmi mbak bakso bajigur bandrek mbak kabeh bubur ibu beres dihargaan tah ngan ayah pameget ke kebagian lah papais kolak singkok pamajikanana cilok sinci sok ibu sadaya bahkan penyakitnya ngahargaan ka ibu mah ayah budug lain padug bisul tuh ibi lain mangsul burut lain parut ngahargaan mantak ibu sadaya kudu syukur jadi istri teh. Naon sababna istri itu indah dipandang, indah dibayang, indah dibelai, indah dipeluk. So istri. Naon sababna istri teu didamel tina tulang siang sabab istri lain ke kepala rumah tangga. Naon sababna istri teu didamel tina tulang leungeun sabab istri lain keur dijadikeun boneka ku seorang lelaki. Naon sababna istri teu didamel tina tulang suku sabab istri lain keur dihinakeun ku seorang lelaki tapi istri didamel tina tulang rusuk deukeuteuan hate. Jadi istri mah kudu dijaga. Terus dijaga. Disanjung, dipuja, dibelai, dipeluk gitu istri. So istri mah barang pecah pak, barang pecah kagores saeutik geus moe hargaan sok kaca ka barang pecah aya we pupus saeutik diganti mentak kade ibu si pecah saeutik ge sabab barang pecah kudu dijaga bere jeung lalaki mah barang rongsokan sok kapanasan kahujanan kaanginan bisa kena dikilo lalaki mah lumayan karongsokan tapi istri malah geus pecah tidak ada ubarnya mantak kudu dijaga teh eta mudah-mudahan ibu sadaya urang sadaya Allah Subhanahu wa taala dipaparinan jadi jalmi anu selalu bersyukur terutama syukur dilahirkeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari ya Ram balik wafir ya wasi'al Muhammad eta jalma luar biasa mun
batu bata. Ya Rabbi bil maqasidana waghfir lana ya wasi'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin rahimakumullah, jigana cekapnya penten ibu geus siga anu geus nah eta sim kuring kedah lalason ya tanya anjing ka Malangbong sim kuring dia baik nanyakeun geula. Alhamdulillah ibu ti sasi mulut dugikeun ka ayeuna sili mulut terakhir ke sili mulut bahkan cuma di akhir gaya keneh nyambung anu narikahan. Alhamdulillah sim kuring anjing ka Malangbong terus ka Pamengpuk ka Karawang kamari ke Cianjur deui daerah Cianjur Kidul ka Bandung ka Bogor Tasik ibu pidu anaknya mudah-mudahan nu ngulemna sing jadi nya atuh aing ngonong-ngonong rek naon atuh kolok-kolok bensin. Terus mudah-mudahan sing barokah amin, barokah kulawargina, barokah keturunanana, barokah usahana, tanina, dagangna sing barokah. Terakhir buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah apel, itulah buah-buahan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.